Astagfirullahaladzim, jangan kita melun tarubuk nih uka ucegan aing mah. Tarutung kieu kunaon itu turun sabelah. Gusti cot leosnya. Goblok. Ini teh dicoo, bae coo atuh geura. Dan nyen anaknya urang teh dicoo mah geuning teu geunaheun. Tarubukeun kieu tutung kabarangsangnya. Heeh, da iseunna badag ieu teh ngan meuleum teh ecreug ieu. Duh. Galar gil jar da pitung sabelah mah ngeunah meureunnan. Benghek. Ayo Besti, urang botram jeung emak. Tuh, inung ditinggalkeun punung. Di dagoan, tadi teh di jalan teh dagoan eureun-eureunan. Hah? Ngalayat naon ieu teh? Nyai rada betengah benge, Mak. Nyai cek aing oge maot. Heeh. Mada tadi umumkeun geuning lapor. Dan tadi umumkeun teh tah salat. Atuh, tah salat da salat mah geus, teh urang oge subuh. Tadi umumkeun sugan di innalillahi keun iba sugan iba ngadenge. Bisi pajar eteh torek. Ba. Nya, henteu. Henteu lapor. Atuh mah abdi geus pelaku di kos di mah teh eling. Nu maot kudu teu. Bieu ka itu deui. Eta teh jam genep teh. Teh tanyakeun maneh. Da bisi tadi nama teh da keur ngomongkeun cenah di ditu cenah pingsan. Ya we si iya dina HP. Tapi didenge-denge sampai keur asa abak belum dicarekan bak dongo